Di naon, Bah? Iya beres. Eta nu digawe karek beres temelak sampul geuning nya. Lumayan we. Lain ya Abah itu piduitan mana di pelakan sampai jeung cukut hungkul. Penghasilan naik di mana dia di pelakan kieu? Nya aya we sakalian butuh mah ngajual sampul meureun payu kana duit kan teu pati gede. Mending ge jual kebona, abi boga babaturan. Jadi Abah teh mah teu kudu macu, teu kudu melak sampe, teu kudu ngarit. Pokoknya mah teh meunang we duit. Usaha. Jual ieu na. Babaturan boga nu ngajak usaha gitu. Jadi mana teh kudu dijual ieu kebon? Heeh. Moal nepi ka mana ge kudu ngajual kebon mah. Karasa hesena hayang kebon teh. Ulah percayaan teuing ka jelema teh. Itu teh nu ngajak usaha teh can karuh hasil can karuh moal. Ulah ngababarikeun jol hayang ngajual. Hese hayang kebon teh. Teu mikir. Terus ai salira usaha di kota terus kenging naon? Bisi hayang ngajual kebon meuli heula, kewe jual deui ku sorangan. Tong hayang ngajualan barang kolot teu mikir. Moal nepi ka mana ge